Mieling karena hiji wali Allah anu geus dijelaskeun ku Kangjeng Nabi urang waktu Kangjeng Nabi di Aras rek naik solodor aya hiji roh kapayunan Kangjeng, kemudian sampean Kangjeng teh ditaekeun kana pundakna. Cek Kangjeng Nabi mana anta? Saha anjeun? Cek Tuan Syekh kaula teh cucu Tuan. Saha ngaran? Abdul Qadir. Ditinjak ku Kangjeng Nabi, plek Kangjeng Nabi naik. Cek Kangjeng Nabi qadami hadhihi ala raqabatika wa qadamaka ala raqabati kulli wa waliyin wa waliyatin lillah. Dampal suku kaula aya di luhureun pundak anjeun wahai Abdul Qadir cucu kaula. Dampal suku anjeun aya di seluruh pundak seluruh wali. Iyalah nu diangkat jadi kutubul aulia Tuan Syekh Abdul Qadir Al Jailani. Mirip jeung Kangjeng Nabi salah sahiji kamiripanana lamun Kangjeng Nabi teu pernah kaantelan ku laleur unggal kitab urang teangan dina kitab supi nu mana bae hanya hiji nu akur jeung Kangjeng Nabi dina pada laleur teu daekeun ngentepan lam yahtalim qattu tahamut lakon abada wa matasa aba aslan fi mada zamani min hudawabu falam tahrab wa ma waqa'at zubabatun abada fi jismihil hasan teu daekeun laleur ka Kangjeng Nabi mah kitu kene ka Tuan Syekh teu daekeun laleur teh nu mantak muridna naros ya Syekhi aya naon kok aneh Tuan mah teu pernah bae kaentepan ku laleur aya naon cek Tuan Syekh Abdul Qadir hiji-hijina manusia insu Kangjeng Nabi ngan kaula hungkul anu laleur teu wanian ka kaula. Nah justru dipertanyakeun kunaon Tuan sebab laleur mah gambaran hiji sosok binatang anu aya di manusia kalakuanana panggoreng-gorengna jeung pangbiadab-biadabna anu teu boga moral adalah laleur nya nama euteup di mana bae aya makanan amis laleur euteup aya makanan pahit laleur euteup aya makanan basi laleur euteup aya makanan-makanan nu teu ngeunah cak urang laleur euteup ditei kebo laleur euteup ditei sarwiti euteup bae laleur teu kira-kira laleur mah di bangke ge laleur euteup bae nu macak cek teh Syekh manusia bakal digambarkeun kos laleur